Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Peting ti peting kula diuk di jero imah ti tah nungguan di meja diuk we teh ieu eueuh nanaon ti Isa teh ditanya-tanya datang ke menjelang subuh diuk begitu nah datang guru teh nanya enggak ngantuk enggak teu kudu ditanya geus saeuting diuk bae di dieu ya Allah. Tapi aneh di meja nu tata di desa saeuting eueuh nanaon eueuh cai-cai acan ujug-ujug aya kadahara hebatan ujug-ujug aya kadahara ieu keur iraha masakna haraneut keneh kula ngaliuk geus aya Habib digigireun tiuk ti luar di dieu teh ieu guru kula leju eta Habib leju kula bang mesti tadi diuk di dieu teh ulah Haji Pendi di alam barzah yang iluan daerahnya nama Masya Allah parah kan eta teh terus ti luar teh dahar walaupun eta teh ieu senu ieu ditah ngadoa siring bisa biasa kos urang eta teh jadi wali-wali ge di luhur kos urang siapa yang ngadoa embung siapa atuh tinggal kula ndeulekeun ayeuna mah masing-masing ngadoa diaminan ieu ngadoa diaminan eta teh musyawarah heula lantaran ieu embung akhirna sepakat kabeh titah ngadoa saurang-saurang bah atuh kula ngarempo deh teh ieu teh Habib heula ngadoa teh kudu dinya ngadoa laju beres guru kula ngadoa diaminan kabeh pelebah kula waduh geus sapu jagat bae Rabbana atina fid atuh kumaha Masya Allah dalar babarengan tiluan beres nangtung kakarak nangtung les ngaleungit cak guru kula Habib itu dari Surabaya sekarang udah nyampe ke sono astagfirullahaladzim kakaraknya kadang nangtung geus les ngaleungit menyebutkeun geus datang ke Surabaya eta lain jelema leutik kos kitu Masya Allah balik kula ka ieu mah teh abah kula seserian be sia diajak dahar ja jih jauhan bae di ulah nu ngabicara Haji Pendi Masya Allah teu kira-kira padahal parah Gusti nu agung be laju Al-Maghfur lah geus keong bae guru urang Al-Maghfur Abah Uji geus keong bae tah heulanan ieu aya hiji bahasa anu akur antara guru ieu teh di ditu guru di Cirebon guru Abah Al-Maghfurlah kemudian guru lah Al-Maghfurlah Abah Uci ieu aya satu bahasa anu kukula direkam nu teu beda samet-met aja guru kula di Cirebon ngomongkeun kieu tidak perlu takut menghadapi kehidupan wali Allah tidak akan pernah terputus. Abah almarhum ngomongkan dengan dialek Sunda bahwa sama berbicara tidak perlu takut menghadapi kehidupan wali Allah tidak akan pernah terputus. Sarua bahasa eta dilontarkeun ku Al-Maghfurlah ti perlu sieun tidak perlu takut menghadapi kehidupan wali Allah tidak akan pernah terputus. Masya Allah iya bahasa akur kabeh bahasa bahwa kehidupan itu perlu sieun wali Allah tidak akan pernah terputus. Gusti nu agung Haji Pendi kakara corona doang ngajoak-joak kulu iya jelema laluhur pahala luar biasa Masya Allah nu perlu diteladani teh etana kurang teh Masya Allah ajaran para sang kekasih Allah anu ulah dipohokeun ku urang bahaya lamun urang teh lain leuleuh ajaran-ajarana malah ngagesekeun urusan kana johiriah dan nu teu dianggap ku para wali-wali Allah ieu nu berbahaya ngaruntuhkeun kana kejiwaan setiap sendi-sendi manusia jelas bahaya luar biasa Masya Allah
ye teu meunang eueuh adab kawali mah teu meunang saeutik be eueuh adab bahaya. Ketika Syekh Ibnu Malik kakarak mengucapkan faikotan Alfiyah bin Malik Mu'ti, Alfiyah bin Mu'ti. Alfiyah ketika nyana mengarang Alfiyah bahwa Alfiyah kulatiyah ieu ngelehkeun Alfiyahna Kiai Ibnu Mu'ti. Nu geus maot Kiai Ibnu Mu'ti. Kiai lain letik-letik, kiai tenar anu sangat luar biasa di masana. Saat Ibnu Malik ngomongkeun faikoh Alfiyah bin Mu'ti, Alfiyah kula ngelehkeun karya itu. Ngelehkeun karena blank ilmu kabeh, leuweuh kabeh leungit kabeh, ngeblank kabeh. Didinya kakarak nyengkeruk cerik tawadu kakarak kembali ditimbulkan adab deui ieu teh wahwa bisabkin haizun tabdila tuh kakarak memuji ka sang wali agung anu geus ti heula ka ditu mantakan si hade wali-wali agung jelema-jelema laluhur nu geus ti heula masakna ieu ketika direndahkeun ku urang bakal ngebleng bakalna bahaya si hade awas. Nu perlu diteladani ku urang teh ia adalah ajaran-ajaran sang wali Allah, ajaran sang kekasih Allah anu sangat luar biasa.